Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian ke-21. Ieu yasana Bapak Kasukana. Satea acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa nu name sumping ka ieu channel tong hilap klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina kolom deskripsi masing-masing video aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep. Eta oge tiasa dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Teras ngahaturkeun nuhun ka pamirsa anu tos satia satuhu manco, ngomen, ngalaik, oge ngasher ieu dongeng-dongeng Mang Cecep. Mudah-mudahan eta kasayan pamirsa dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kumaha tuh maksudna teh? Rek nuturkeun Den Barnas atawa rek nuturkeun Kartini? Cing mana anu dipilih ku Rani? Lamun rek nuturkeun Den Barnas, omat ulah nyebut-nyebut deui Kartini. Kajaba rek nuturkeun Kartini, hartina kudu poho ka Den Barnas. Mana anu rek dipilih ku Rani? Juragan, upami laras juragan nyaah ka abdi sarta nyaah ka Neng Tini. Tiasa upami Neng Tini bade diurus ku abdi. Tiasa upami bade bela tumutur ka Neng Tini di tempat abdi, ceuk Rani bade ngareret ka Tini pok neruskeun di omonganana. Tini kersa ngiring sareng bibi geulis. Mangga Bilani, Tini mah hoyong ngiring ka Birani, ceuk Tini bari ceurik ka Ding Diut. Tuh juragan kitu geuning. Widian bae atuh gan. Rani semudo bunga sarta harita keneh cengkat kap nyekelan leungeun Tini. Ngadenge eta kecap teh juragan Suryaman bengong sarta neuteup ka putrana anu dicekelan ku Rani. Anjeunna henteu raoseun putratna nyebat kitu teh atuh pok nyarios deui bari neuteup ka putrana. Tini rek ngiring ka Birani atawa ka apa anak king? Tanya juragan Suryaman bari neuteup cipanonna mah ngararambang. Hayang ngiring ka Birani apa? Da apa masok angkat ka luar negeri geuning? Sareng saha atuh ari sanes sareng Birani mah hoyong sareng Birani apa? Junghok juragan Suryaman harita meni ngajenghok kawas nu boga panyakit. Dijawab kitu bieu teh. Ri pamenteuna teh pias sarta ri katinggal geuneuk kulit rarai semu biru. Bro, bae anjeunna rubuh. Andi prak teu walakaya ngan saukur nyebat kieu ka kuping ku sadayana. Oh, Tini, apa geus kalengitan ku Rani geulis? Ayeuna bakal kalengitan deui ku anak. Teng teu ingeun, cuk juragan Suryaman sarta les teu ingat di bumi alam. Kang, juragan Winangsih bari ngakerewek ceurik sarta ngarangkul rakana anu harita teu emut teh. Apa? Kunaon apa teh Bilani? Apa? Ceuk Neng Tini bari ngarontok ramana anu harita teu emut. Nyirani mani olohok teu beda ti areca bae hatena ratug dagdigdug tina bakat ningku rewas sarta leungeunna ngalaper brak manehna mani daku. Gap nyekal anu ngalempreh semunu deudeuh pisan. Lasotkeun Rani, pembunuh. Ceuk Ning Winangsih bari ngadaregdeg bakat ku ambak. Ari Rani teu ngajawab ngan cipanon mani rembay ari juragan Winangsih harita keneh marentah ka Mang Kardi nu colohok. Mang Kardi, hayo gotong kana mobil Mang.
Ning Winangsih bari terus ngagotong Juragan Suryaman dibawa ke jero mobil jeung Mang Kardi. Ari Rani jeung Ning Tini harita keneh nuturkeun sup asup ke jero mobil gek diuk sareng Mang Kardi. Rani, kaluar Rani, tuh Den Barnas nungguan geuning. Ning Winangsih siga nu ngusir. Juragan, abdi ridho kaluar upami Juragan pamegat nuju sadar mah. Tapi abdi sadia ngorbankeun pati kanggo kapentingan Rama Neng Tini. Ulah teu teuingeun agan abdi tetep sejak ngiring hoyong terang damangna deui nyoba berani dumareda. Mang Kardi langsung ka Bandung bae Mang, teras ka rumah sakit. Lamun pun lanceuk tetep teu emut. Ceuk Ning Winangsih bari kakerot kawas nu ambak karane nu harita geus diuk di hareup sareng Neng Tini ngarendeng. Gelesar mobil teh maju tarikna kaliwat saking ngadiwes teu eureun-eureun nu diburu kota Bandung sarta harita geus tepi sup asup ka ranca badak. Atuh barang dibejaan pagawe rumah sakit teh harita maneh pahibut mawa anu teu emut sarereana nuturkeun sarta nungguan ngariung nunggu anu dipariksa keur kitu dokter kaluar sarta naros kanu tunggu. Mana kula warga Juragan Suryaman teh? Cuk Juragan dokter bari neuteup ka sararea anu narungguan di luar. Abdi jawab Ning Winangsih dumareda. Nah waktu tadi ente minta pertolongan ka Juragan dokter nu deukeut. Rumaos lepat Juragan dokter. Abdi teh kawer, jawab Ning Winangsih sarta teu karasa curucut jipanona ngalembereh sabab kahartieun ku anjeunna oge yen Juragan Suryaman taya harepan. Kasalahan anu kacida gedena eta teh ayeuna mah susah dibalikeun deui. Ayeuna mah susah dibalikan deui, ceuk Juragan dokter bari kerung. Kumaha kaayaan Juragan Suryaman teh? Damang deui Juragan dokter. Rani ngilu nyarita. Ningali sareatna mah payah pisan. Namung duka da umur manging Allah nu kagungan. Jawab Juragan dokter bari lewas ka jero deui. Atuh Ning Winangsih jeung Tini mah nungguan di luar. Rani, lamun anjeun cicing bae di dieu, kuring moal suka lahir jeung batin. Lamun lanceuk kuring tepi ka hanteuna, indit Rani. Ning Winangsih nyorongot deui. Juragan, upami Juragan Suryaman pupus, abdi sanggem ngagentos gan. Abdi sanggem ngiring maot. Jawab Rani cipanona teu katahan, bari ngeluuk ngantelkeun gadona kana sirahna Neng Tini. Rani, kuring teu perlu ku anjeun. Jeung kuring teu perlu ku maot anjeun. Anu diperlukeun mah sehatna lanceuk kuring. Ngarti maneh Rani? Si jahat sia bari nyarenteng hayangeun neunggel. Alusna bae harita Juragan dokter kaluar deui. Kumaha Juragan pun lanceuk teh? Ning Winangsih mani gancang nyaritana teh. Taya harapan tapi ceuk Juragan dokter bari murleng ka sararea. Atuh maniga lemper anu ditetep teh hayang geura nyahoan naon anu bakal dicarioskeun ku dokter bieu. Muping kecapna dokter teh Juragan Winangsih nangis tina bakat ningku sedih sabab manehna ngartieun yen lanceukna bakal maot. Atuh cipanona rembay tina bakat ningna langsa jeung ambekeun ka Nyi Rani. Atuh waosna kekerot manehna hayang ngawejeg hayang nyiksa ka Nyi Rani. Tapi sakumaha ambak lantaran waktu harita aya dokter nu keur neuteup. Atuh bati hate bae kakategan hayang nyaho anu neuteup teh dipelong kawas hayangeun ngadenge dokter rek nyarios naon. Neng Winangsih keukeuh neuteup ka dokter anu keur melong sarta Neng Winangsih naros soantena dumareda. Kumaha kinten-kintena pun lanceuk teh Juragan? Neng Winangsih mani haros hosorana teh lantaran watir kadulur. Duka namung rupina aya keneh hiji jalan anu kudu ditempuh. Namung sanes ayeuna Juragan dokter bari neuteup ka Neng Winangsih anu katingalina ku anjeunna mah geulis pisan. Iraha Juragan, jalan naon anu kedah ditempuh teh? Kumaha upami ayeuna bae Juragan? Juragan Winangsih henteu sabareun. Ke ayeuna mah moal tiasa margi anjeunna masih keneh henteu emut. Ke antos 5 menit mah. Namung sajeroning ngantos 5 menit kuring perlu ku katerangan ti aranjeun kumaha ieu teh mimitina.
Juragan dokter hayangan nyaho seluk-belukna pangna kajadian kitu. Kieu juragan, Neng Winangsih bari ngareret ka Rani pok neruskeun omonganana. Rani, terangkeun kumaneh kadinya, ulah dicampuran ngabohong jeung ngawadul gede hulunya. Da ukur babu maneh mah teu pantes ngomong jeung juragan dokter, sumput salindung. Hayo, terangkeun nu sabenerna. Neng Winangsih meuni nyerang tina bakat ningku ambak. Mangga juragan, jawab Rani bari segruk cerik heula kawas nu nalangsa pisan. Ku kitu teh mah pantas, sabab eukeur mah kakarap poe eta manehna ngarasa diambek ku Neng Winangsih teh, katambah-tambah ngarasa era rek nerangkeunana. Tapi demi kepentingan juragan Suryaman pok Nyi Rani nyarita kieu. Kieu juragan dokter kawitna mah. Nyi Rani bari derak-dak nerangkeun kalakuan manehanana ti mimiti indit di bumina juragan Suryaman, tapi ka waktu harita ditetek henteu kaliwat sanggeus tamat kakara disambung ku kecap kieu. Tah kitu kalakuan nu kaalaman ku abdi teh juragan. Bari segruk manehna cerik ngabangingik kawas anu kaduhungeun. Oh, pantas ari kitu mah. Hanjakal atuh. Cuk juragan dokter bari gogodag sarta netep ka Nyi Rani anu cerik ngabangingik alusna keur kitu teh brai pantom muka sarta nu mantu ka dokter harita nyarios kieu. Dokter, mugi kalebet cenah atuh juragan dokter teh gancang asup deui ka jero ninggalkeun anu careurik. Neng Winangsih jeung Nyi Rani sarua rembay Cipanon, namung Nyi Rani mah sedih sieun juragan Suryaman umurna tepi kadinya. Ari Neng Winangsih bendo gawena molotot bae hayang ngawajak ka Rani, atuh Nyi Rani nalangsa ningal budi dunungan teh manehna gancang ngareret terus netep ka dunungan bari Cipanon nyurucud. Kunaon siah make leweh Rani? Lelewehan Nyeng cerikan saha sia teh? Nyeng cerikan si Sanap atawa nyeng cerikan si Barnas? Dasar harkat babu mah saukur babu bae teu aya hartina, teu aya leuleus jejer liat talina. Hayo sia jawab, nyeng cerikan saha sia teh? Nyeng cerikan si Barnas, tuturkeun atuh ku sia kurang ajar. Ceuk Neng Winangsih bari gemblong pipina Nyi Rani dicabok tarik pisan. Ampun juragan, ampun, mangga paehan bae abdi teh juragan. Nyi Rani cerik sumegruk sarta sasambat ka Neng Winangsih anu bendu ka manehna. Aing teh perlu maehan ka sia Rani, ku korbana lanceuk aing oge ge sakieu kanyerianana deuleu. Piraku aing kudu maehan ka jelema anu teu ngabogaan rasa rumasa. Naon untungna pikeun aing? Rani teu perlu aya di dieu sia, sanajan aya di dieu oge ngahesekeun bae ka aing, nyusahkeun bae ka aing. Hayo indit Rani, indit. Neng Winangsih bari kaplok deui nyabok deui sarta kunyeng ngakunyeng buukna Rani. Kaplok nyabokan. Juragan, mangga bade dikumahakeun oge abdi teh agan. Abdi sumeja pasrah sadra sarta ridho lahir batin. Asal juragan puas bae gan, abdi mah ngiringan bae. Hayang nyaho kapuasan aing Rani. Neng Winangsih teh kakarekat, malah waosna oge katingali kakarot kawas nu keur diasah. Mangga juragan, bade ngedalkeun naon juragan teh? Jawab Rani bari netep siga nu ngasongkeun deui pipi hayang dicabok. Ngedalkeun ka gegeuleuh kanu geus ngabinasa ka dulur aing. Ku ieu kaplok Nyi Rani ditampiling deui. Aduh. Jawab Nyi Rani bari nyakelan pipina. Bibi, tong ditampilingan bilani teh bibi. Nah, maka ditampilingan. Tini bari nyakelan leungeun Nyi Rani. Tini moal ngarti tini mah, moal nyaho nu sabenerna. Tah ieu si Rani anu rek maehan bapa hidup teh. Lesotkeun tini, ulah nyakelan leungeun jelema jahat. Lesotkeun. Tini geulis jiwa bibi. Lesotkeun leungeun bibi teh anaking. Gugu kahoyong bibi tini juragan Winangsih. Sot lesotkeun anaking, bilih tini diteunggel cara bibi. Sot geulis lesotkeun. Da bibi mah saukur babu, saukur tukang diparentah ku tini, saukur tukang diparentah ku dunungan. Lesotkeun tini. Rani bari rembay ku Cipanon.
Belani na bunga lamun belani kutini dilesotkeun sarta diantep. Sanes bunga tini, tapi bibi pasti maot. Lantaran jantung bibi pasti hancur. Bekiat kedah paturai sareng tini mah. Tapi tetap bibi hayang nyenangkeun ka Juragan Winangsi. Oh tini, cek Rani bari segruk manehna cerik deui. Rani, lain cerik ngabangingik niru-niru budak leutik, lain inghak-inghakan siga budak keur ogoan. Cek aing indit, kudu indit sia. Hayo, tuturkeun si Barnas tuh. Di mana manehna ayeuna? Tuturkeun Rani. Sia ungkluk awewena, si Barnas ungkuk lalakina. Tuturkeun. Juragan Winangsi beri kakerot serta tutunjuk. Jadi kuring mah Winangsi rek naon perlu nama mawa ka kuring, cek hiji sora anu teu kanyahoan datangna ari direret sing horeng teh Den Barnas geuning anu nyarita teh sarta tita tadi ngabandungan anu keur rame pagetreng. Barnas, kuring lain mamawa ka anjeun, tapi anjeun mamawa ka kuring gara-gara anjeun anu datangna panderi anu ngacaukeun teh. Jeung rek naon perluna anjeun datang ka dieu. Pedah lanceuk kuring can paeh, rek mapanas lanceuk kuring anjeun teh. Hayo nyingkah Barnas, nyingkah. Tah jeung si ungkluk awewena ka ditu. Tini montong dicekelan si Rani teh. Kuriak nular bae geura. Lesotkeun ka dinya tini, lesotkeun. Keun sina indit jeung layana. Hayo arindit. Ning Winangsi menika karotina bakat ningku ambek neuleuh Den Barnas datang teh asa beuki ditandasa meureun. Rani, kaayaan hate Rani ku engkang mah kaharti. Namung ulah kadalon-dalon Rani, margi panghinaan tina kecapna Winangsi teh sarua jeung nembongkeun eusi hate anjeunna. Da ku jalaran kitu, hayu urang mios Rani. Sok sanajan nyai nyaah ka tini oge. Ulah tepi kahilap kana tangtungan urang sorangan. Emutkeun Rani, nyai geus diusir ku Winangsi. Padahal ieu teh lain bumina, tapi rumah sakit. Komo deui engke upami di bumina, tangtu leuwih-leuwih ti kitu ngusirna teh. Tangtu leuwih-leuwih ti kitu kejemna teh. Kulantaran kitu, ulah kadalon-dalon Rani. Hayu urang mios jeung engkang, ceuk Den Barnas bari ngalimba sieun Rani teu daekeun. Engkang, abdi teu aya hate geuneuk maleukme ka Juragan Winangsi teh. Margi pantes anjeunna kitu oge da kabebuna, da kabujangna. Ku abdi ditampi kalawan kaikhlasan hate anu bodas bersih. Abdi teu nyeri hate engkang, sanaos diteunggelan ge. Abdi moal hayang males awon engkang, komo deui sareng ngantunkeun nutunggara mah. Abdi ngartos pang anjeunna bendu teh margi sieun kalengitan ku sadarekna Juragan Suryaman. Padahal abdi oge alim kalengitan ku dunungan anu sakitu bageurna ka diri abdi, anu sakitu paeh posona ngabelaan ka abdi. Moal wantun ngantunkeun Juragan Suryaman engkang abdi mah. Kajabi lamun anu ngusir ka abdina Juragan Suryaman ku anjeun, jawab Nyi Rani bari inghak-inghakan bakatku sedih meureun. Ari Rani ku teu puguh tujuan teh. Apan tadi mah sadia nuturkeun ka engkang Rani teh. Nah ari ayeuna bet magol deui. Kumaha nu sabenerna tujuan Rani teh? Den Barnas bari neuteup ka Nyi Rani. Engkang, soal kacinta urang simpen heula bae nya Kang. Ayeuna mah urang tamplokeun heula kanu teu damang. Komo deui anu teu damangna lantaran abdi. Lantaran ku sikap abdi. Asa gaduh dosa engkang abdi teh. Ku jalaran kitu, abdi moal tiasa ngajawab kana panaros ti engkang. Bari disebat kumaha bae oge, mangga engkang. Namung kahoyong abdi mah, hoyong terang heula kaayaan Juragan Suryaman. Hapunten bae engkang, abdi moal ngawalar kana panaros saha bae oge. Kajabi ti nyarioskeun Juragan Suryaman mah. Anu ayeuna duka kumaha nasibna. Jawab Nyi Rani ari cipanona mah masih rambisa. Barnas, rek naon anjeun ka dieu teh? Rek ngalongok dulur kuring. Lamun rek ngalongok dulur kuring, leuwih hade nyingkah bae. Kuring sangeuk dulur kuring ruksak hatena lantaran ningali anjeun. Komo deui tepi kangorbankeun pati mah. Nah hate anjeun teh hayang nyelakakeun
cek juragan Winangsih bari merong siga nu ambak. Lamun anjeun teu suka dilongo ku kuring mah teu nanaon Winangsih, tapi kuring ngaharepkeun ulah sejen sangka, sabab anu leuwih penting mah kuring rek nepungan buah hate kuring nyaeta Rani. Ngarti anjeun teh atawa henteu? Ceuk Den Barnas ayem bae sigana teh. Rani, tah kabogoh anjeun hayang nepungan ka anjeun. Jung tuturkeun nyingkah ka ti dieu atawa usir tah mangkeluk teh. Manitaya nu sahulueun hirup teh. Dasar lalaki teh zaman ayeuna mah kitu geuningnya. Sarwana jeung awewena. Hayo tuturkeun ka ditu Rani. Ceuk Ning Winangsih keras pisan. Juragan, abdi moal tiasa ngusir Den Barnas. Margi ieu tempat teh sanes tempat abdi, sanes rorompok abdi. Mugi kahartos juragan, ulah ngajujur nafsu ngumbar amarah teuing ka abdi teh. Sing hawatos bae atuh ka tuang raka, sarta sing hawatos ka tini. Jep atuh harita jempe teu aya deui nu ngomong keur kitu bray pantomuka. Jol harita dokter bijil sarta red melongkarani pok anjeunna sasawuran soan tena lawun pisan. Mana Rani teh? Sur juragan dokter bari neuteup ka Nyi Rani. Abdi juragan, jawab Nyi Rani mani ngalaparat tina bakat ning kurewas. Rani, ka dieu sakedeung. Punten nya kasadayana perlu nyarios sareng pun Rani paduduaan. Juragan dokter bari red ngareret ka Den Barnas red deui ka Neng Winangsih. Tapi boh Den Barnas, boh Winangsih oge henteu ngajawab ngan saukur olohok bae gawena teh teu ngartieun ku maksudna juragan dokter anu menta ngomong paduduaan sareng Nyi Rani. Tapi ari nyarek mah henteu wanieun duanana oge. Mangga juragan, bade naon nyaur ka abdi teh? Ceuk Nyi Rani mani pucat bakat kurewas sarta sot ngalesot ke Neng Tini. Terus manehna lempang ngarendeng sareng juragan dokter anu gawena ngan kerung. Rani, jiwana juragan Suryaman teh bahaya, kadang-kadang moal katulungan deui. Kumaha sikap anjeun? Juragan dokter sanggeus paduduaan. Bahaya, moal katulungan. Nyi Rani ngan saukur kitu bisa nyaritana teh rei cipanona ngalembereh mapai pipi sarta kulit beungeutna pucat taya getihan. Nya kitu, tapi duka teuing lamun ditulungan ku Rani. Meungpeung can panna pisan kasakitna. Kumaha kira-kirana Rani sanggup nulungan? Juragan dokter bari neuteup. Mangga juragan, kedah kumaha abdi teh? Kedah diala getih kanggo anjeunna. Abi ridho masing dugi ka saat oge abdi teh. Sarta abi ridho dugi ka maot lantaran seepeun getih. Juragan, pendekna abdi kajen korban jiwa. Asal juragan Suryaman katulungan, jawab Rani renghap ranjug. Syukur Rani, malah lain perlu ku getih kuring mah. Sedang lain perlu ku jiwa Rani. Anu diperlukeun teh perasaan Rani. Sanggup korban perasaan pikeun nulungan juragan Suryaman. Juragan dokter naros deui. Kantenan juragan, mangga abdi ngiringan. Abdi sanggem korban perasaan kumaha bae oge, asal kanggo kepentingan juragan Suryaman. Syukur Rani, ayeuna mah kieu bae nya. Sanggup Rani micinta ka juragan Suryaman anu putus harapan lantaran Rani ninggalkeun anjeunna. Bade diusahakeun bae juragan, jawab Rani bari rai cipanona ngalembereh tina bakat ningku sedih. Tah syukur lamun usaha Rani gagal eta hartosna jiwa juragan Suryaman moal katulung. Tapi lamun Rani benar-benar bisa ngusahakeun nyumponan eusi hatena juragan Suryaman nu geus beak harapan kakara sigana mah bisa katulung. Tapi omatnya Rani ulah ngerasa diteken ku kuring sabab kuring mah hiji dokter. Kapaksa bae nerangkeun kitu ka anjeun teh lantaran ceuk pamanggih kuring ubarna aya di anjeun Rani. Mangga juragan, abdi ngiringan, jawab Rani dumareda. Ta anu diperlukeun teh sanajan ayeuna bisa disalametkeun ku Rani upamana teh mah, tapi saterusna oge juragan Suryaman teh kudu diaping di jaring. Lamun anjeunna patah hati ceuk basa Indonesia teh mah, tah didinya timbul deui panyakitna anu moal bisa diubaran deui. Kadang-kadang bakal ngorbankeun patina. Kaharti Rani, sur juragan dokter bari neuteup.
Kahartos juragan, jawab Rani bari ngahruk sumunu sedih. Kumaha, sanggup atanapi henteu? Nulungan ayeuna jeung nulungan kudu ngaping jeung ngajaring saterusna. Mangga juragan, abdi bade usaha sakuat tenaga nyingkahkeun kapentingan abdi pribadi kanggo kapentingan anjeunna. Jawab Rani bari teu karasa berebay cipanona ngalember sabab kecap-kecap dokter teh kumanehna kahartieun saolah-olah ti mimiti harita kaharep ulah nyieun kalakuan boh ku kecap boh ku gerak henteu meunang pisedihieun juragan Suryaman komo deui pika nyerieun mah. Atuh teteh lapisan pikeun Rani mah anu karasa berat teh kapaksa demi kepentingan juragan Suryaman manehna teu bisa kudu ngalayanan Kaden Barnas boh ku kecap boh ku bodi anu alus mah ulah panggih deui bae kitu tah pikiran Nyi Rani teh. Syukur atuh ari kitu mah Nyi Rani kuring ngahaturkeun nuhun mudah-mudahan bae juragan Suryaman teh sing aya dina kawilujengan katulungan ku diri Nyai. Sur juragan dokter bari terus ngajak Nyi Rani ka tempatna juragan Suryaman. Urang malikan deui pamirsa ka tukang Den Barnas sareng Winangsih anu dikantun ku Rani. Manehna bara lembay sarta budina jamotrot lantaran padahan deul neuleuh Nyi Rani ka jero ari manehna di luar matak gregeteun hate sarta matak heran pisan maksud dokter teu kaharati. Winangsih, akang kalintang teu ngartosna sarta kalintang ngaraos handeulna. Sarehna urang teu pupuguh jadi pagetreng, padahal anu ku urang dipake getreng teh merebutkeun anu teu puguh jentulna. Tah kulantaran kitu hubungan urang kapungkur anu sakitu saena teh ayeuna mah janten awon. Upami urang ngajujurkeun kaawonan, kumaha Winangsih upami urang singkahkeun bae kaawonan mah satuju kinten-kintena Neng Winangsih upami kitu Den Barnas ngamimiti nyarita deui tapi raraina mah rada bareureum. Den Barnas teu perlu nyarios kitu, terus terang sim kuring mah tara aya kagorengan ka saha bae oge anu pernah wawuh mah. Tapi soal ieu mah lain deui soalna, sabab soal Rani babuk kuring anu jadi hak milik kuring sabab manehna dijayit jiwana teh ku kuring sarta kuring anu ngurusna jeung lanceuk kuring. Tapi ayeuna sanggeus wawuh jeung anjeun jadi retak hubungan kuring teh eta jadi tanda gorengna hubungan kuring jeung Rani teh gara-gara anjeun. Atuh kulantaran kitu teh mah anjeun sorangan nu kudu ngarti teu meunang ngacaukeun katengtreman batur. Tah lamun anjeun ngarti tangtu anjeun ninggalkeun kuring ayeuna teh sarta ninggalkeun Rani pikeun kuring mah geus jelas ku anjeun henteu perlu ku Rani oge henteu perlu ari kikituan bae mah sabab musingkeun sareng ngacaukeun cing pikir gara alus mana ngacaukeun batur jeung indit sorangan. Jawab Neng Winangsih siga masih ambekeun keneh. Neng Winangsih kuring ngarti kana eusi hate anjeun sarta kuring tangtu ninggalkeun ka anjeun sarta ninggalkeun ka saha bae anu ngewaeun ka sim kuring. Sanajan Nyi Rani oge tapi apan sagala rupa oge kudu puguh inditna. Geuning aya paribasa kolot undur kudu katingali punduk datang katingali tarang. Ku jalaran eta ulah salempang Neng Winangsih sok sanajan sim kuring ayeuna aya di dieu henteu boga maksud ari hayang ngacaukeun mah anu bener mah hayang muguhkeun nah Rani make balik deui ka dieu. Anu tadi geus ditanyakeun geuning ku kuring teh yen pang Rani tetap aya di dieu teh lantaran watireun ka juragan Suryaman bisi perlu ku bantuanana. Kuring menta bukti lamun bener-bener caritaan anjeun kitu ceuk Winangsih merong ka Den Barnas. Jep sajongjongan jarempen teu aya nu nyarita Den Barnas gawena tungkul kawas ningali sapatu ari juragan Winangsih gawena ngusapan tini bari ngembang ku Cipanon sarta hatena ingeteun ka lanceukna nu di jero nuju diparios dokter sok sieun kumaha onam maklum manilami pisan. Urang tunda nu ngariung Den Barnas sareng Winangsih
Ayeuna urang malikan nyarioskeun rani heula anu lempang sareng dokter nyamperkeun kanu teu damang nu kakara emut pisan sarta siga anu payah rarai pucet tegetihan nu tadina geunuk hideung. Juragan Suryaman, sim kuring ngaduh kabar anu gumbira sabab aya pembantu sim kuring anu tetela nguntungkeun ka sararea. Tah ieu pembantu sim kuring teh anu kudu ngurus ka anjeun. Sur juragan dokter bari netep. Rani anu bade mantu teh dokter, jawab juragan Suryaman bari imut. Laras Rani, manehna geus ngobrol sareng sim kuring anu obrolanana sanggup mantu ka sim kuring cenah. Anu hartosna sanggup mantuan ka pasien sim kuring anu panyawatna abot nyaeta anjeun. Kumaha panuju lamun ayeuna sementara waktu dibaturan ku ieu istri. Cuk juragan dokter bari imut deui kawas nu ngiring gumbira ningal pasena hegara teh. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.